Tapi Metallica memang KB Kan muslim main aja di Metallicum. anjing. Maksudnya jadi terbesar. PLTA kan PLTA Gucai, beren PLTA. Kok asoy ya nama? Jadi pemakai di situ agak asoy. Jadi KB jelema teh. Bitana sih lirik pertama. Lir ilir. Aing goblok. Aing aja ngaco kieu anjing we yeuh. Eta nu motor kan Agus naon. Nah, aing goblok Agus. Tapi pura ya. Bae mah aing. Bagus bae aing. Siapa? Aing More. Uye. naon anjing. Eta lagu. Tadi kurasa parah coy. Don't worry. Aja lagu siapa mah. Siapa teh nyambung anjing ka medley teh. Anjing. Medley. Resep aing BBB. Bukan bintang biasa kan? Betul. Eta keren sih aing. Eta sih personilnya Rapi Aman. Oh, pengen kira-kira teh. Di Mas Bek. Ayu Sita. Irwansyah. Oh, Irwansyah. Irwan sama eta mah jeung dia. Pada sobek sok. Ieu urang anus urang. Kan tenan naon aya jadi sorangan untungna teh urang geus diguntingan kukuna, jadi teh nu nyarelap lah gitu. Dengan Iya. effort. Iya meureun cai aing teh epa teh nya euy anjing. Padat gitu. Degen bila memang kau tak bisa Eta bersama best. nyambung Best. teh nya lagu baheula. Jika Akan ku buktikan bintangku. Mau aku batu bara. ganti ku bantu karas. Oke, lebih oke tuh batu karas. Anjing. Batu hiu. Bantu hiu. Atuh hari hirup karunya waktu ieu mah. Senja di langit batu hiu. Senja. Lain Aing senja. goblok bulan sia. Sebutkan 3 lagu yang masih dengarkan sampai saat ini. Lagu jadul maksudnya. Bebas. Aing lagu jadul mah Champion. Hardcore-hardcorean sih. Ada aing. Oh, suara teh we are the champion. Band Champion. Champion again. Kalian aduh. Anjing ya masih kenehnya. Senja. Ajar mah hawa-hawa. Mana champion berarti band non? Mungkin. Hardcore strike. Band hardcore. Terus Terus nanti H2O pasti. H2O. Terus Dropkick Murphys pasti masih. Oh, berarti keneh. emang mana emang hardcore banget berarti. hardcore banget. Iya. HC. Straight Edge. Hellcat banget. Heeh, diturunin ku aing ke budak aing. Anjir. Straight Edge. Strike egg di X. Anjir. Anjing. Tapi strike egg yang merokok. Kudu naon ulah kudu anjing. Ulah kudu lama. The Bluetooth device is connected successfully. Sehat-sehat. Aing bluetooth menenya nyokot ieu bareng. Iya. Wah. Connecting. Gila. Oh, Racikan kan. Ini sop banget nih. Enggak, Sam. Kan tadi. Oh, geus aing teh. Urang berarti Rock tente non re. sepanjang ayeuna nya. Orang masih keur beki 510. 510. Anu mana geula laguna. Are you broken? Coba tuh rapna. I wish I was special. Eta lah pokokna mah. Urang banget. Jadi resep lagu nu kumaha dikenakeun gini. PAI teh itu. White. Ngeunahkeun anjing kita asli. Ieuna pokokna pas. Ngeunakeun sih cek Di aing. senanya White. Terus Michael Jackson. Orang pasti akan selalu ada di playlist. Woi, anjing. Sugan teh mah majaina. Michael Jackson karena Tapi memang ada nanya orang Nah. orang masih KB genre resep sih lagu cuman kecuali K-pop. K-pop Orang orang beuki orang K-pop. K-pop. Beuki orang. Pernah aing baheula deket jeung awe. Tapi malah disebutkeun ngaranna mah. Ya. Sip ya banget. Manehna teh resep K-pop teu jadi Cari bel. henteu K-popna K-pop K-pop K-pop. luar, Oh, K-pop Korea. Korea. Kan K-pop teh Korea. Heeh, tah. K-pop. Manehna resep aing jadi teu jadi ngadeukeutan Korea mah aing teh. Nah, Bisa aing mah SNSD. tepat ieu sih tepat. Yang tapi Generasi orang beuki K-pop teh SNSD aya. Jeung alhamdulillah pamajikan aing ge teresep K-pop. Pamajikan aing mah. Orang malah beuki malahan K-pop teh. Soalnya mun K-pop bukan hanya lagunya, MV-na kurang ditonton. MV teh. Mending kabeh, Bro. Musik video. Oh, awewe. Heeh. Antu cai aing mah Bodas bodas sungkul. Garoreng sih anjing cai aing mah da. boga bodas unggul gitu. Heeh, urang mah resep kene awe ieu sih lokalan. Aya laguna kan owe teh. Owe Piala Dunia, Bro. Aing teu ngeus euy eta Piala Dunia geus mulai. Geus mulai. Tah yang ngarobrolkeun di pagawean teh
Ceko lawan Korea coy nya aing teh. Bieu urang nonton jam Pas 8. Dina YouTube nya geus mulai cai. Mulai geus mulai. Ente kajago kenaon eta? Aing teuing sa abstrak pisan aing. Tina lagu itu langsung jumping karena Piala Dunia. Oh eta lah teh manehna naon teh. Urang 510 terus deui teh Michael Jackson yang Bring Me The Horizon. Masih Dah, tiba tiba. konsistennya. Konsisten di SMP kene. Keren. Main Konsisten. naon Jay? Urang nu kahiji band legend Metallica, Nothing Else Matter. Wah eta. Lain Master. Tapi Metallica memang KB Kan muslim main aja di Metallicum. anjing. Maksudnya jadi lintas enak KB generasi. Oke. Eta orangnya bagi Metallica gara-gara ti om urang. Oh nya. Mun teh pati Om Jagonya. Bon Jovi ya aing mah. Oh nya. Bon Jovi. Oh, Bon ya, Jovi. aing mah. Sakira Tapi to di babe orang mah Bon Jovi. Bon Jovi. Babe orang resep. Indung orangnya besi Bon Jovi. Scorpion tah. Modal di Moskow. Nah, eta anjing favorit song gitu. Iya naon teh? Mana naon deui geus Metallicum. Trivium. Anjing eta legend pisan Best. asli. Ulah harus jadi- martir tah eta. Dia jadi him nu lope. Oh, Ai. Love Heart. Singkatan him teh nya. Naon? Himpunan. Him sebenarnya. Kan eta nu eta jadi Ohim. Pak Ohim. Eta genre naon sih, Jay? Jadi pieu mah metalcore. Lain him eta him imo. Imo, skrimo imo. Oh nya manehnya bae maneh apa sih teh kan boga tegar ya tegar. Maneh mah salah deing geusana teh. Boga jaketnya. Oh si Didin asal deing mah. Urang mah tinggal mah. Iya Kaliban. Oh Kaliban. Oh anjing bola memetalan unggul. Sabaraha kali bana? Kaliban. Terus kali. Kaliban mah iya sia pendekar ieu Pakistan. Taliban. Oh Taliban. Terus naon hiji deui? Ariel. Ariel Noah. No. Anjing. Jumping gitu heuh. Asli Tapi Indonesia ge memang orang tidak memungkiri bahwa karya lokal teh emang aralus, Bro. Ora halus kabeh ge. Dewa, Dewa. terus deui baheula naon nya Padi. Ariel Kaso. Ari Lasso, Ari Tatum sih mah. Kanu ieu wae anjir. Oh iya. Soalnya lagu Libido naik benernya. Ais. Ariel Tatum Mas, bukan lagu Mas. gitu. Hah? Ariel Tatum. Pernah nyanyi nyanyi. jeung Ari Lasso. Kopi touring. Heeh. BBB aing resep. Kau BBB yang selalu. aing kau yang selalu dan yang terbaik. Oh, dan yang terbaik. Hardcore. Don tiba-tiba rapi amat. Eta maksudnya laguna resep aing BBB. BBB. Bukan bintang biasa kan? Betul. Eta keren sih aing. Eta sih personilnya Rapi Aman. Oh, main kira-kira teh. Dimas Bek. Ayu Sita. Irwansyah. Oh, Irwansyah. Irwan sama eta mah jeung dia. Nirina Aca. Jubir. Dina Jubir eta mah Aca. My Heart teh jeung My Aca Heart. jeung Aca. My Heart. Irwansyah. Aku memang pencinta pencinta. waria boti bangsa. Eta heula anjing. Iya, si Tegong resep lagu eta. Tapi si Tegong kayaknya nggak follow lah TikTok coy. Oh nya, anjing. Iya, Lah, TikTok? Saya support bisa tadi panggil aing. Oh, ini Dang Tegong. cenah podcast sih di imah aing teh di imah. Anjing cenah. Heuh atau dukung atuh aing teh. Main bisa ngabangun masjid ya aing. Masjid SMP podcast ngaran masjid aja. Aduh. Heuh tah BBB aing resep. BBB-nya. Tapi emang kerjaan baheula mah kabeh musik teh ngarenaheun, Bro. Masuk. Oh nya gitu. Iya, naon? El Kasih. Kasih main tak apa sih? Oh, Lu mana sih? El Sarawi apa teh El Sarawi? Tak apa guna mana sih kasih teh? El Rumi ya tuh. Iya, ada tak. aku mahnya Sekon kau tiga kan cintaku pokoknya judulnya teh. Kau tiga kan Cintaku cintaku yang hanya kepada. Sebenarnya mah orangnya apa lagu pop ge? Ngan poho Tapi oh sih kadang kerbau lama terlalu malu untuk mengakui karena memang model terbang bersamaku kangen dangenan aya bersamamu. Bersamaku coy. Bersamamu. Pujaan hati. Terbang bersamamu. Bersamaku. Bersamamu searching. Soknya tuh barengan atau terbang bersamaku. Orang mun keur mau motor kadang sing nganekeun eta. Dan terbanglah bersama eta best eta. Terbang bersamaku. Oh, pujaan hati. Eta mah tepati. Apa kabar? Seventeen tah laguna. Oh, bersamaku bener bersama. Nyambung seperti. Oh, bener. Anu anya teh Seventeen terus sih. Mengapa? Lain anu Ipan Hungkul. Ipan Hungkul. Lir ilir. Oh si anjing judul lagu teh. Anu Dan nyambung eta jeung lagu jadul sih nyambung. Ayo nonton no.
Pada semut merah yang berbaris di pojok. menasdah. Kalau aing jadi penasaran lagu si Ipan. Si Ipan Seventeen. Ipan. Rindu naonnya? Jangan paksa rindu. Ah, Cuma jadi nanti. Mati rap nanti Fode. jelaskan Lain goblok. Mana Iya. Bila memang kau tak bisa eta bersama best. nyambung Best. tetenya lagu baheula. jika Akan ku buktikan bintangku dengan bintang. nyambung bener sok. Nah sok bisa nyambung. Emang saruan ada nah. Liriknya. Dan yang terbaik Eta lagu BBB. nyambung itu. Oh mana mata apal lagu BBB itu. Lain di mah lagu si Ipan ieu nyambung. Flashback ya. Bitana sih lirik pertama. Lir. Lain goblok. Aing aja ngaco kieu anjing gue yeuh. Kalau gitu mah teh rap nanti. Bila Bila memang kau tak bisa bersama akan ku berikan Jangan paksakan bintangku demi cinta. nyambung BBB best eta baheula. Nanti memang Eta kan meligus slow lain plagiat lain dah memang Lain. nyambung Dan memang sararua sih nada-nada mah banyak. Dewa ge kan loba nu maksudnya nu hampir sarua jeung Queen, video masifnya The Masjid jeung MCR. anu I don't love I don't you. like you I don't love you Jeung cinta ini membunuhku. so tapi dah heula I don't love you lah. I don't love you Love you. Mana lagi masih. jadi langsung di counter mah teh jadi aing I don't worry. Yeah. naon anjing Eta lagi. Tony kerasa parah coy. Don't worry. aja lagu sih mah siapa teh nyambung anjing medley teh anjing Medley. Sudah keur main band anjing Yo, salah tuh. aduh. sok sambung lagu enak mah Sok. aing geus biasa seperti anjing BBB Orang Mok neang anjing imajinasi harus berlalu lalang tuh. oh iya. Goblok. Aya sih orang tapi poho deui. Naonnya tapi emang band-band baheula memang rada gokil sih. Aya lagu Drive oge disundakeun aya. Hah, mana? Melepasmu aya. Baheula aing keur tugas Payadi disunda. Supaya di Disundakeun ngaransemen lagu disundakeun ku lagu melepasmu. Nah, Semakin ku colok bol muning cek. Baheula colok bol aya. kata mah lain disunakeun emang Tapi kan ngaco. emang ngaransemen. lain ngaransemen eta mah ngerusak lagu. Kayaknya rusak lagu teh. Tapi orang pernah baheula boga program di radio MG. Program keluarga berencana. Kita boga program jadi memang ngaranna teh pokoknya nama disundakeun gitu si Nah. lirik-lirikna diartikeun bener ya mah. Makanya pernah. Jadi ciga lagu Raisa gini kan. Apalagi salahku ya naon deui salah abdi. Naon deui salah adeun. Naon deui. Eta nu na motor kan Agus naon. Aing goblok Agus. Tapi udah pura ya. Babe mah aing. Bagus babe aing. Lagu en. Siom ya sok. Aing bisa ngabales saya mah anjing. Aja teh mana. Baru sih ngaji babe aing ku aing teu bisa. Orang bisa Udah aing gitu. Kan si eta lu mana kurang dibonceng. Mana itu lagu Raisa nu Agus eta naon. Anjing naonnya poho eta. Terpukau ngaran Lain mah. aduh. Nah, CTR Agus atau mau bayar orang colang. Ente nu lagu Raisa teh nu mana? Siapa sok yang maenkeun batur gandinya. Lain sih mah. Anu rapna teh naon? Kau karena olehmu eta gue Lain. caramu memandang dunia. Dengarkan curhatku. Dengar curhatku. Jujurlah sayang. Agus. Siapa itu mereka? Jujurlah sayang Agus Bapak Abdi. Lu ada minyak bener bagus tapi tenggiringan itu mah. Mananya ya Raisa teh. Oh, bapak aing geus. Raisa gitu asal lain. Raisa teh anu Judika. Judika anjing. Ayo Judika ge. Tak pernahkah kau sadari Agus lah yang tersakiti. Pokoknya no, aku jadi Agus. Nu mana anu eta? Tenggiluan itu. Ampun ape. Tenggiluan itu. Tong gitu batong air ka bapak aing. Astagfirullah, ngapura. Ayo sok bebeja ka pamajikanana. Aing nung tere aing maksudna. Aku tapi Aku. alhamdulillah.
Aku ready di Ready. kamera. Ulah. Segala itu ketang. Segala. Apalagi kudu ieu nya, kudu Kudu Kebe uyuh, dulu. kudu runtut raut sauyuna. tah geus mulai. Alhamdulillahnya orang enak geus rada sehat. Oh nya kemarin Andi baru baru sembuh dari kemarin teh kena genjutsunya. Aing terkena penyakit bro. Bro. Berapa hari di rumah sakit teh? 4 hari di rumah sakit, 3 hari di imah. 4 hari. Jadi recovery total seminggu. Oh, Alhamdulillah. tapi Tapi geus atuh anjing. Poe Minggu balik. Pakai menang suratnya dokter, Pak jangan dulu kerja ya 3 hari harus istirahat di rumah Pak kamu cai itu. Tapi danger kuduna ulah ngarokok. Beda hese bae lah. Dari cager ya nama. Urang kamari kontrol kuduna. tapi Area ayo rumah sehat mah geus we lah. geus bae lah. Da Insyaallah. keun ku Allah we nanon. Urang mah mah sagalana pasarkeun ka Allah. Betul. Bila memang kau tak Enak membahas non. Tadi kan band. Tapi dari ngomong-ngomong lagu kan ke Piala Dunia, soundtracknya sok aralus, Bro. Urang mah jujur ya mah jujurnya. Semenjak Piala Dunia anu terakhir di Afrika asa teu terlalu ya Tidak terlalu booming banyak. bener. Baheula mah kan zaman bahasa di Afrika mah eta Si Shakira kan ayeuna ge ulah waka kan ayeuna ge si Shakira deui, Bro. Shakira deh. Shakira deui enak. Oh nu ngalaguna. Asal lama si Lisa Blackpink. Jadi si soundtracknya teh yang bikinnya bukan maksudnya yang nyanyikan teh si Lisa Blackpink. Cuman kurang pas gitu. Loba anu pro dan kontra. Tidinya we langsung Shakira muncul. Shakira kapake deui. Shakira kapake deui judulna teh Dai. 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 Cilik. Nah, dainya anjing. Teuing asli sih ada Tapi harus tabola bolehnya. Tabol. tapi aya nu nyieun sia bola bale di versi bahasa Inggriskeun. Tapi si video klipna teh Piala Dunia asup anjir. Asupnya. Asli aya sia. Orang Indonesia mah ada paling Lain suarana maksudnya asup dengan suasanana. Ta bola bolak balik. bisa. Da Indonesia mah orang Indonesia mah kreatif karena ngarusak nama. Motor teh kan geus meunang model motor kan. Sok motor ge geus meunang ku kan geus aya insinyur nah meureun. Diganti we. Kitu teh ku Indonesia diganti. Nah, judulnya nya aya poho urang Piala Dunia 2026. Tapi Ronaldo masih main kayaknya ya. Terakhir. Ronaldo masih main terakhir. Ronaldo si Messi terus Ronaldo nu terakhirnya Ronaldo, Messi, terus deui teh Neymar. Neymar terakhir. Maradona. Mau itu teh geus terakhir di alam dunia teh teh. goblok. Tapi eta sih eta emang jagoannya kieu kan kuleung Gun kan. hand. Tapi mana enak Piala Dunia ngajawakeun saha? Urang mah Irak sih. Ngajawakeunna Irak urang. Tapi Putros. Kan aya si Putros didukung ku aing mah Irak. Tapi ayeuna mah henteu sarame baheula mah emang ti babak penyisian ge geus aya arisan. Iya kan arisan bola. Eueuh ayeuna mah. urang miluan Oh aya di urang mah. arisan Trans 7. Ayo gitu. Oh lain goblok eta mah acara TV anjing. Eta mah rumpi Nas ku aing didengekeun. Rek tadina rek arisan tapi terjadi. Jadi Aisyah. Ayeuna keur isu sangat mah BTS anjing. Naon BTS? Eta Bautesia lain maksudnya ieu. K-pop BTS anu keur war-war tiket. Oh BTS. Oh gitu. Eta kan enak konser di GBK gitu. Anjing eta war tiketnya kelo anjing. Tapi ada orang muka travel kan. 3 juta gedan kok tiba deui ge anjing cai aing teh. Malah kan karek comeback. Oh bahan emang vakum. Lain vakum ieu wamil. Oh, aja milih teh. Bamil. Wajib wamil. Oh laki BTS mah personilna. Laki lah. Oh, panyaing awewe. BTS mah. Iya grup Piala Dunia rame coy. Mana ya? Urang ningali teh mah Norway tahun kamari eueuh nya. Norway teh. Oh, tahun kemarin. Eueuh kan tahun ayeuna karek berarti nu tahun ayeuna teh Irak, Norway, Curacao nya. Curacao. Terus Indonesia. Tungirisia nya. Kastanir. Oh, si Curacao mah Kastanir. Ngilu berarti nya? Lu Anjing keren Masih kena versi solo teh?
cabut. Anjing lebarnya mun masih mah menang loyal Nah, ya, duit. Bila Persib kan Persib sebut menangnya ti si Putra. Sabar sih. Hah? Sabar bocoran. Teuing ka apa? 15.000 cenah $15.000 rupiah. Karena saleter pertama cenah. anjing rodetnya aing eta kaget pisan pas masa ke non Ngalembur. lain kan teh isu eta teh pas rame si Beckham anu di ieu teh geuning Oh iya, besoknya isunat teh. isukna langsung orang can muka berita anjing pas ngisi bensin anjing naca aing teh Urang mah apa penting nas ya? urang mah tak apa mata aing nepi ka teh jadi ngisi pertama ngisi si saleter aing cai aing teh cek mana teh Pak aing teh kan eta teh 35 emang aing biasa ngisi 35 kan 2 poe teh. Nah, cai teh jadi 16.000 iya naik. Enggak jadi cai. Saleter aing geus saleter goblok anjing cai teh 16.400 apa 240 gitu. 6.200. Naiknya jauh anjing, jauh pisan tina 12.000. Ya, 4.000. kurang. Urang aing can nama teh harus nama ti basa keur isu-isu rame minyak CTA ngan can nama ku pemerintah teh emang dikip heula. Jadi Urang teh apal di TikTok. Jadi orang keur beres main Mobile Legend kan. Beres jam 1:30 2 teh sampai mesare keur nonton ngari-watch si Manihes kan. Pas sampai nonton aing nge-scroll heula. Pas nge-scroll, cina FYP. Hah? Nah, pertama naik pasti ngali postingan karek 30 menit yang lalu anjing geus naik jadi 16.250. Pasti pertalite ge ngilu naik. Sok. Moal cek urang mah. Moal gitu. Cek urang mah pilihna kieu yang subsidi, yang non subsidi dinaikin, yang non subsidi dinaikin, yang subsidi dieuweuhkeun. Tapi mau dihilangkan tapi dikosongkeun. Jika solar yang pertalite pasti langka. Iya sih. Soalnya lamun eta ditaikeun edan demona bakal edan. Pertalite pasti. Kosong mah kan lamun kosong misalkan ada kosong di SPBU lagi ada kosong nah di SPBU lain sugan aya padahal memang tadi pasok gitu. Feeling aing mah bakal gitu jadi memang menghindari chaosnya gitu. Lamun ayeuna ditaikeun jadi pertalite jadi 12.000 misalkan teh. Pasti anjing edan bisa langsung darah remo eta. Aya di kosong ke rumah kan di pom bensin lagi da eueuh kosong. Jika nu ngagiring orang supaya beralih ke motor listriknya. Nya. Terus ya kan aya isu ya kerame lah katanya demo mana. Enak demo di mana-mana sih memang. Setelah isu kenaikan BBM kan otomatis. Iya nya non. Iya naon goblok. BBM naik ya. Jadi nu arek berangkat demo teh emang kesulitan ngisi BBM. Jadi gitu. Bisa jadi bisa. Bisa lempang. Bakal jadi palingnya long match sebenarnya. Nah, jadi rek demo teh dibere 30.000 teh beak ku bensin. Nah gitu. Tapi teuingnya orang da namanya can milu turun gitu nya. Terakhir teh orang milu demo teh 2020 pas Omnibus Law untuk orang ngilu eta. Pas Omnibus orang milu. Ngilu eta. Mun ayeuna mah siga kumanya katingalina teh jiga eueun da remo kitu nya karena memang teu kewas meureun. Jeung urang ge mikirna anjing asa capek gitu. Karena capek ku geus capek teh heula karena anjing tiap poe ngadangu berita anu tidak mengenakan gitu jadi nya geus aya pasrah we gitu. Sudah bersuaranya di sosmed aja. Heeh. Loba penyusupna dia namanya. Nya, emang tiba lagi aya. Tiba lagi oknum mah pasti aya wae gitu. Cuman ayeuna lebih terang-terangan, Bro. Ya. Aya baheula kan ada nu nyieun rusuh mah manehna. Jadi ibaratnya kieu mana misalkan pengawalannya mana polisi atau tentara tak urang teh intel. Urang teh ngahaja neungeul maneh gitu. Jadi memang manehna ngamuk anu lain. Nah, gitu. Sebenarnya mah aya apa ya pancingan. Aya anjing gila lah bola aing rek beunang anjing basa ke 2020 mah. Kusaha? Tewak. Manehna nyumput di nu apa nu di open gedung DPRD. Kan aya tatangkalan lain kembang anu jiga pager teh ya. Nyumput. Oh, keos manehna. Ieu teh suasana teh geus keos jam 11 gitu ting jam 1. Teh ngaja aing teh imah teh ka dinya. Kan keos ieu rame aing teh lumpat. Nolol dinu ieu. Dinu si tanaman semak eta. Aing refleks da aing sarua sieun beunang da mun beunang aing ripu. Sikat teh anjing ku aing. Manehna geus ngalah. Cukur aing bari lompat sih da aing teu geus geubeut geus ngajukuk maneh. Manehna nya kasana nya ngagubrak gitu. Aing lompat teh balik. Sana henteu da emang kaburu aing buru-buru beng aing buru-buru loba oge kan. Heeh, secara kebek. Soalna mun urang beunang geus aing beak gitu. Antara di gebugan atau di bawah gitu tamata
aing langsung lupa teh sampai ada perih hungkul sih karena emang Iya gas air mata. gas air mata. Itulah memang dilarang-larang ku kabogoh bala ke zaman bogohan gini. Dilarang-larang ngomong aing nek sare padahal aing ini kayak ka jalan. Aing mah 2020 teh geus kawin sana orang da akhir tahun kan eta kan. Udah 2020. Urang ge recan kawin 2020 mah. Orang eta geus kawin terus datang karena loba barudak oge datang gitu loba barudaknya barudak media baheula. Maksudnya geus teu lain geus teu gararawe di media ngilu gitu. Nya. Loba turun ke jalan aing ngilu. Anjing kewas kieu cai teh dan kieu parah. Perih panon maju balik. Tidak. Ceuri dibawa ka Unisba urang ge. Memang Unisba mah dipake jang ieu wae, jang medis wae. Ti baheula teh ti zaman keren. Unisba. Unisba jeung Unpas. Pastinya. Tapi kan emang deket kan aksesna emang paling deket ka dinya. Aya nama euy. Aya nama teu wani urang euy, teu wani teh maksud teh heuh loba nu aroknum nu karitu jeung wararanian gitu. Jeung aya nama kan urangna geus boga buntut, boga pamajikan. Boga budak mikir deui aya. Tamun beunang kan karunya oge gitu. Anak pamajikan. Leuheung lamun urang aya di polsek misalkan teh bisa dibawa balik. Lamun eueuh dicurignya amit-amit komandan di zaman era HKGK genap kan si sama kan baheula lagi kan caritakeun kitu. Nya mun teu memukeup kemungkinan mah guys nya culik ke bener. Heuh lamun keur bujangan urang ayeuna geus boga anak pamajikan. Memang orangnya hayang aya ge napa kamari kan nya ayeuna teh urang ngetek teh 2 hari kamari kitu apa kamari nu di gedung sate demo oge. Kamarinya kamari. Jakarta enak keur. Oh tadi ge urang ningali anu ibu-ibu GoFood nganterkeun sana dihadang gitu ke polisi. Karena teu menang lewat. Jadi ingat tanya almarhum anu ojol teh anu kageleng karunya. Anak kadang aing sok teu ngarti gitu. Kan marana teh digaji teh aing pajak rakyat. Tah eta tapi cik aing mah aku mahnya lainna memerangi negara lain kakak memerangi negara sorangan aja gitu mah. Matak ieu aing nampakeun bener ge sabarana mah namanya disebutna sarkas. Oh, dari bendera lain kan? Itu emang aja aing jadi bendera partai kan. Nah, mana di dia Parmindo gitu. Tapi bisa intinya mah itu police brutality lah gitu ibarat nama gitu. Jadi kumanya teresep lah anjing kan padahal emang aya aing dulu jadi polisi gitunya. Tapi itu dibawa orangnya aya di dulur tapi sare wae anjing. Polisina? Positif dulu. Arwa di hareupeun aing lho polisi itu mah. Tanya ambak mah kadinya we kalau ya anjing modal si anjing modal. Tapi udah mau modal. Kalah motor nu rusak. Motor nu rusak. Awak we nu nyeri. Baru cat. Emang rada mengerikan lah. Yang mudah-mudahan mah kondusif lah apapun ya. Dah demi kumanya aspirasi tapi dah ya semoga lah. Ayeuna kan BBM udah Pertamax udah 16.250. Dolar ayeuna per hari ini sabaraha 18.025 nya. Terakhir cek teh tadi 17.950. Turun deh berarti. 17.950. Tapi masih belum stabil sih. Belum stabil. Nya ayeuna sih can beunang dampakna maksudnya ke sektor apapun belum. Ya. Karena kan memang baru beberapa hari lah naiknya. Teuing 3 bulan ke hareup 4 bulan ke hareup mah terus mulai dampakna, Bro. Tapi semakin tidak ada saringan di media sosial teh semakin kumahnya jadi malah arapal KB warga teh bikin panik eta. Bikin panik oke jeung tambahkan keyboard warrior gitu aja. Keyboard warrior maksudnya kumaha? Dinasti warrior sarua jeung dinasti warrior teh. Jeung komentar lah gitu. Jeung The Warrior sarua teh jeung The Warrior anu milok. Bisa teh eta. Berarti memang geus urang teh geus asup di era zaman fitnah teh. Ya, zaman fitnah. Bener nya geus bisa jadi lah. Gitu. Kan ieu orang tadi naon? Tapi emang semakin lupa sih anjing bat ieu buzzer loba pisan ayeuna mah. Ayeuna mah digaji teh sih gitu. Gaji. Oh nya. Orangnya pernah ditawaran jadi buzzer. Tugasnya kumaha? Tugasna ngaritweetan nyian ngaritweetan misalkan teh orang di titah kumane lah. Betul. Itu anjing biru bro urang ditah ku maneh lah mana jadi buzzer urang maksudnya jadi buzzer tim urang jadi urang teh ngaritweetan nu maneh amun teh urang ngakomenan maneh nu alus urang ngahead komen ka batur gitu pokona mah grupan gitu misalkan eta
Misalnya Berarti dibayarnya per postingan berarti ya? Bisa per bulan oke. ente dimasukkan ke dalam grup. Eh, Kayak misalkan si ketua adminnya, ketua grupnya lawan politik atau usaha gitu. Iya. Kayak si eta teh nge-sharekeun na grup eta teh balasan komentar-komentar. Serang-serang gitu. Anjing. Pokoknya mah aya sih orang haram pernah lo gitu duit gitu mah ya, Cai. ya, sudah Mau barokah. yang tanpa ieu nama akun-akunnya tidak jelas. Nyala kan nyeun akun. Sajelema teh bisa nyekel 10 akun anjing. Teu dibatas berarti nya akun Instagram berarti. Tidak dibahas. Terus ayeuna kan orang kamar tadi gitu pas ningali teh PLN cenah kekurangan batu bara. Heeh tah eta aing. Tapi Kumaha? Masih bisa 2 bulan nya. ente 2 hari 3 hari ke belakang iya tuh. Pemadaman. Pemadamannya. Pemadaman. Tadi rata langsung bedang nepi. Oh nya. Dua orang orang cabang pagawean oke di Jawa parah. Nah, Kan Jawa Bali. Oh Jawa Jawa Oh, Bali, Jawa. Jawa Bali. Eta teh keur emang bahan bakarna beak atau emang ke Beak, perawatan? beak. Anjing, Bahan bakarna beak. si batu bara teh. Heeh. Gunana tuh ganti ku Ku batu bacaan cenah ke mah jeung pancawarna. batu akik. Lain ieu mah. Emang pemakai teh orang ku batu bara gitu. Batu bara lah Bara, Mas. terbesar. Batu bara. PLTA kan PLTA gucai, beureun PLTA. Pembangkit Kok asoy ya nama? Jadi pemakai di situ tenaga asoy. Jadi kabeh jelema teh, Lain. kabeh jelema teh kudu asoy tak kakara listrik aya. Pembangkit listrik tenaga anjay. Boleh halus. Anjay berarti lah anjay. Urung kitu tapi Dari bahasa Inggris kan ku PLTA kan teu membutuhkan batu bara meureun. ya kan Pembangkit listriknya ada beberapa. ada kan? beberapa tapi Aya. terbesar di orang ku batu Aya bara. PLTU, aya PLTA, Teu batu bara aya curang mah. PLTS, pembangkit Surya. listrik tenaga surya. Surya. Laksmana. Mau nggak? Ya transfer market, pemain bola. Surya, naon aja Surya. Request anjing. Teu atuh da mana? Teu maksudnya teu maksud aing teh kan si ieu Irawan ngaran Tungtung, maneh Hermawan ngaran Tungtung. Kan aing aya ngaran Tungtung nah ngaran tengah nu dibawa. Mang marane eueuh ngaran tengah. Tapi cai mun alus Surya. Anjing Surya anjing. Tapi sia kan ya nya aing geus ngomen ka si Cai teh Laksmana we ulah Surya ganti ka Laksmana. Di posting nu Laksmana kan aya nu komen naon Surya. Tuh masnya pada nggak ada rokok ya. Berarti kan geus mending Surya anjing. Ulah Laksmana. Kita di batu bara. Lain batu Tapi- bara curang mah. Batu bara lah mata eta ge tuh. Ciga nama ada beberapa sebagian, jadi tidak semua ku batu bara. Ganti ku bantu karas. Oke, lebih oke tuh batu karas. Anjing. Batu hiu. Batu hiu. Atau hari hirup karunya batu hiu mah. Senja di langit batu hiu. Senja. Lain Lain goblok bulan sia. Bulan di langit batu hiu. Sesa pak. Pak Purnama kamari. Eta kayak lagu nu versi anjeunna Naon? versi lain aya. Naon bahasa? Nanti susu Eta mah. eta kan susu rayut pangacak. Tema tuh. Teh teh. Tuh aing mun geus itu kita rada polotong wae gitu bahasana teh. Lege ge. Plenger wae, plenger wae. Ngeri jeung Jagger unggul. Tadi di rumah sakit batu rumah dahar teh buah-buahan cilor. Anjing aing saya tasak gini. Cilor. Ieu mah geus gering geus. BM. Gering kan memang 4 harinya di rumah sakit teh. Oke. Emang modal teh normal heuh. Oh. Memang kan Kumaha luhur. Itu trauma teh maksudna teh Mopag. itu biasanya kan aing tiap isuk-isuk aing pasti berak ke aing. Tiap isuk-isuk teh eta mah teu palingan aja aing teh dokter teh. Tiap hari teh nanyakeun wae dokter teh Pak udah buang air besar belum? Belum cak aing teh. Tah singkat cerita teh modal teh di imah. Jadi geus baik di nepi ka geus di imah balik. Kan memang urang nuang buah-buahan karena emang hayang bokeh aing teh da Yakul, mana we? yakul ge oge sarua deh aing nempuh ngaca teh nya beuteung ka buncit karena memang can keluar eta mah Di mana? nuang nu lada cing nyoba nu lada saeutik teh kan meh mules nya ibaratna meh det eta ieu ka kamar mandi teuas anjing modal anjing lebih parahna anjing lebih parahna kan memang teu asyeu eta kakarekeun aing modal penuh dengan effort asli anjing Dengan Iya. effort. iya meureun cai aing teh epa teh nya euy anjing padat gitu degeun we anjing kala ican beres ieu mah anjing carita kudu dicaritakeun tah carita teh kan di termito mah WC jongkok lain WC duduk jauh gitu
kan kieu pasti teh tah kieu Hmm. cai teh anjing teh asti modal teh Nangtung. aing nepi ka dikiekeun teh si teh da hese Dia gegena gitu ya. eta mah anjing pas di teu sih di banjuran heula ku aing teh si supaya mules. heueuh teu di banjuran Meuleur, supaya meuleur. leueur maksud aing teh anger bae Ciduhan. henteu anjing cai teh pada kieu aja teh coba diempotkeun deui empotkeun ku aing teh kajarok deui Kita ya. anger anjing teh potong-potong iya anjing gila jadinya namanya juga sih geus rada kaluar setik kan tak apa nya kita orang geus rada ku aing make HP geus kumaha aja aing teh dekeun heula ieu mah ujung-ujungna sih dirabut ku aing demi Allah anjing aduh anjing demi na aing teh Dai dirabut Ciga nyokot kangkung gitu. da anjing peret pisan coy. Anu teu asna mah sakieu eta. Tapi rasa kieu ningali jay aing. Teu asa sakieu geus kaluar nu padat mah ngaburu isut kabeh anjing. Eta aduh anjing. Pengalaman aing kakarageun si aing nya modal gitu nepi ka penuh dengan effort. Kabayang anjing. Mane mah gareuleuh nya. Aing mah teu geuleuh. Nah, terus ini dicokot anjing. Aya daripada sobek sok. Ieu urang anus urang. Kan teu naon aya jadi sorangan untungna teh urang geus diguntingan kukuna. Jadi teu nu nyarelap lah gitu. Aduh, Eta kakareu seorang modal teu pisan. Karena teh urang nanyakeun mah Nah, temilu naon aya genean. Anu anti sembelit teh naon teh? Pegeta. nya kan teu mungkin. Vegeta. Pegeta memang geus teu mungkin karena orang geus di WC. Nyepurulukeun we Pegeta ka dia. Eta nya leuwih teu ari goblok tinggal gitu mah tuh. Eta asire urang padat pisan bawa eta modal. Kudu namanya teh sayuran. Heuh eta ge sayuran yang tapi bobahan. karena memang efek tinu obat teh ya, obat imbusan teh ya. Jadi kan emang palingan si dokter teh tiap si perawat tiap ka rumah sakit. Udah. Heeh, nanyakeun eta udah yang belum cai teh. Nah, cai teh juga ke budak aing wae nya. Sarapan di beres semen. Jika nama anjing lumayan. Siga nama campuran mortar anjing. Anjing men Ngeras perangkat. beton. Teu bisa coy. Dimina anjing teu pisan. Iya. Aing teh dengan harapannya di dikeun itu meh potong dan teu mah. Halus sih maceng teh adukanana. Soalnya tak kotoran nu mengendap sih. Nya, aya ayeuna lah aya ilmiahna meureun. Masih sare anjing teu pisan. Aing nepi ka peuri ba palawangan ge. Asih anjing. Jadi mana itu tak enak pokok.